Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkung ti payun hayu urang panjatkeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu mana anjeunna tos masihan mang pirang-pirang nikmat ka urang sadaya sehingga urang tiasa kempel dina ieu acara. Teu hilap shalawat sareng salam urang panjatkeun ka junjunan alam nyaeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para kulawargina, para sahabatna sareng ka urang sadaya salaku umatna. Amin ya robbal alamin. Supados henteu nganyokong kana waktos, hayu urang awitan ieu acara kumaos basmalah sasarengan. Bismillahirrohmanirrohim. Tepangkeun sim kuring gina nail inayah, di dieu sim kuring ngagem pancen janten panubu cantur dina ieu acara. Teu hilap sim kuring haturkeun hatur nuhun saageng-agengna ka para pamilon sadaya anu tos hadir dina ieu acara ngeunaan edukasi COVID-19. Para pamilon sadayana anu ku sim kuring dipika hormat, sateu acana urang ngalajengkeun bahasan ngeunaan edukasi COVID-19, sim kuring di dieu bade nepangkeun pangjejer-pangjejer anu bakal ngadugikeun bahasanana eta. Anu kahiji nyaeta Bapak Endi Afandi SPDI salaku Wakasek SMA Negeri 1 Majalengka. Hatur nuhun ka Bapak Endi anu parantos sumping dina ieu acara. Anu kaduana nyaeta Bapak Rojiun MPD salaku Wakasek SMA Negeri 1 Majalengka bagian humas. Hatur nuhun ka Bapak Rojiun anu tos nyempetkeun waktosna pikeun dongkap dina ieu acara. Lajeng wae hayu urang sadayana regepkeun sasarengan pembahasan anu bakal didogikeun ku para pangjejer-pangjejer tadi. Mangga ka Bapak Endi Afandi pikeun ngadugikeun bahasanana ngeunaan edukasi COVID-19. Hatur nuhun ka Bapak Endi Afandi anu parantos ngadugikeun bahasanana. Lajengkeun wae ka Bapak Rojiun MPD anu bakal ngalajengkeun pembahasan tadi ngeunaan edukasi COVID-19. Hatur nuhun ka Bapak Rojiun anu parantos ngadugikeun bahasanana. Mugia aya mangpaatna pikeun ka urang sadaya. Kumargi waktosna tos sakedik deui, sim kuring mung masih 3 pertarosan pikeun para pamilon sadayana. Upami bade naros, langsung wae acungkeun tanganna tur pasiterang nami sareng asalna ti mana. Hatur nuhun ka para pamilon anu tos tumaros, lajeng wae ka para pangjejer pikeun ngawaler pertarosan-pertarosan tadi. Hatur nuhun ka Bapak Endi Afandi anu tos ngawaler pertarosan ti seima, anu eusina nyaeta supados urang jauh tina COVID-19 nyaeta upami bade kaluar bumi, urang kedah ngangge masker, sareng urang kedah nerapkeun social distancing di mana bae. Alhamdulillah ieu acara parangtos rengse. Hatur nuhun ka Bapak Endi Afandi sareng Bapak Rojiun salaku pangjejer anu tos ngadugikeun bahasanana ngeunaan edukasi COVID-19. Mugia aya mangpaatna pikeun urang sadaya sareng tiasa ningkatkeun kasadaran urang sadaya salaku masyarakat pikeun ngabasmi COVID-19. Sateu acana ditutup, sim kuring gina nail inayah salaku panumbu catur ngahaturkeun nuhun saageng-agengna ka parhatosanana sareng neda dihapunten sadaya kalepatanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.